Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng Sunda Jejer Carios Si Cakar Wajah, karangan Sim Kuring Abdul RH Soah. Akangna Naon mana? nah tadi teh lain dibejakeun atuh Kajang Bahro. Naon teh mana? Nya eta anu beja teh Mang Sadang teh ya. Anu beja keur maha bogarong lin. Oh iya nya, poho akang teh mana? Tuh nya ku anger ari geus poho teh. Eta tuh da loba teh ngopi akang mah. Oh, naon hubungan dikait-kaitkeun kana kopi? Poho mah poho teu budak teu kolot geus poho mah. Bi imoh teu malire ngadon kodongkang kana cangkir gap kana teko tuluy dicicikeun nu eusina cain teh leguk atuh nginum. Sedangkan Mang Kosih mah leungeunna ka teh nya ngalinting deui. Beres dilinting cekes atuh si Udud teh disunut deui ku panekerna. Keun wae ge Kajang Bahro mah ka dieu deui lah. Urang bejakeun we engke mah. Nya kade poho. Ceuk bi imoh bari nuluykeun deui hancana. Mana? Lain subuh teh tadi belum opak. Astagfirullahaladzim. Nya karena poho mah teh. Tuh nya sarua teh geuning poho. Bi imoh nyerengeh. Tuluy katanya cengkat. Leos atuh nuru ka pawon. Teu kungsi lagi geus balik deui. Bari nangeu nyiru leutik nu pinuh ku beuleum opak ketan. Mun ti tadi atuh. Nya poho mah teh. Temal bi imoh bari caga tuh nu nyiru leutik dina bilik nu geus beres. Ya ge untung we teu kucing dituna dihanapna jojodog. Wah mal beukieun atuh ucing kana opak mah. Ah cek saha ucing hideung geuning tah nu sok ka dapur eta mah sok ka karatak kana dahareun teh. Oh teu teh ucing saha eta teh? Nya ucing garong meureun buktina geuning lauk mas nu menang musep si Sujan dipaling ku ucing hideung. Tanya sahulu-huluna acan geuning digubog meureun. Ceuk bi imoh bari pepeta kituna teh. Ari Mang Kosih anteng we ngadangan opak. Kitu deui bi imoh sarua ayeuna mah. Kitu ngeunaan kaayaan Mang Kosih jeung bi imoh harita. Wanci teu karasa geus maju ke pecat sawed. Sora hayam jago kadenge kongkorongok di kajauhan. Ditema ku baturna. Kitu deui ku si jalak piaraana nu Mang Kosih sarua nyelengkeung. Ayeuna urang caturkeun di tempat sejen. Harita teh di wahangan nu ayana di sisi sawah. Beh sisina deui aya pasir nu remet ku kakayon jeung saliara. Eta pasir teh kawilang kebona barala pisan. Mata kresepkeun keur oray mah. Harita teh katanya aya 2 jajaka keur ngamanian muning. Bari huwitan jeung kakawihan dibareng ku sempal guyon. Eta 2 jajaka teh papakeanna marake pakean pangsi. Sirahna diiket nu hiji mararaina kasep. Awakna sembada. Pangsina warna hideung. Baturna sarua kitu papakeanna teh mung warna beureum kolot. Awakna rada pendek saeutik jeung katanya rada dewasa saeutik deui. Eta 2 jajaka teh nu hiji mah umurna karek nincak 18 tahun. Sedangkan hiji deui geus aya meureun 20 tahunan mah.
Lik, lapar dewekmu. Sarua dewek gebo lapar. Hehe. Dong mulai wah. Mending mantep kan lah. Dah mal kabur iyo. Kun cina guyang. Hayu lah, dapat gue syukur bukan beteng dewek ieu. Jamal pamere bu itina dituna di mana ku ilaing, Bo? Itu tuh na batu. Urang na batu lah. Daangna Lik. Henam. Kalacat atuh dua nana unggah dina cai, tuluy nincakana batu, tuluy kek dariuk dina batu anu rada gede. Nu harita teh geus aya dua timel nu ngahaja menang mawa ti lemur. Pamasihan ti ibu kuwu nyaeta Bu Itin. Ah, kacau Kacau naon itu? Heh, si laing malin mau cenginum na tuh, Bo. Oh, hari lain ngajlik. Ulah hari wangku cai keur nginum euy. Tuh dulu, aya cinyusus teh. Bari nunyuk kituna teh ka palebah kocoran cai nu deukeut Gunung Kanawi Tamiang. Teu lila diantarana harita di palebah pasir aya nu cinggerblig muruk kawahangan. Kang, ngalewat wahangan geuning. Oh, ngahaja nya ke jalan terobosan ka dieu. Mun lewat cupang bisi loba orang lemur di sawahna. Nah, Kang, sieun kurang lemur. Gagabah sih ngabaca teh. Hiu, perep bulet nyayang kana iga burung. Ceku. Ampun Kang. Atuh puguh si Kohir nepi ka muringis. Lain sieun dewek teh hir, tapi ngahaja yang dibetula. Sababun katanya kurang lemur barabe lah. Jang lebar ku tanaga we dewek teh. Ari kudu ribut heula jeung urang lemur mah. Kitu tah maksud dewek teh. Dengekeun ku sararea. Mohon Kang, miringan we lah kula mah. Cek si Kohir bari pupuringisan keneh. Sabot geus narpi ka sisi wahangan, sarerea cing raraneg. Tuh di ditu euy, lemur harumangi teh. Cek si Karman bari nonyuk ka pilemuran nu masih kahalang ku pasawahan. Oh, eta Kang lemur norek diranyah teh. Oh, eta sajum euy. Ayo sararea urang geus deui lalumpang nu yeuh. Samemeh si Karman rek turun ka gawir wahangan nu barala ku kakayon jeung areuy, baturna kadenge aya nu cumarita. Kang, itu tehnya si aya muning geuning. Si Karman ngaraneg. Naon sumadi? Itu Kang tanya geura digirang. Aya muning keur garuyang euy. Si Karman ngareret. Bener euy. Mangi milik gede ya mah tuh. Teu kudu jauh-jauh geuning. Geus disampakeun di dieu. Hayu urang sampeurkeun euy. Bring atuh sarerea maruru ka girang. Bari mapai sisi gawir wahangan.